Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i al-Islam wa ma'rifatu sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram wa ja'ala ma man 'alima dzalik wa 'amila bihil khuluda fi daris salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil anam sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram amma ba'du. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din al-hadis. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat al-hadis. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama anu langkung utama ieu panjatkeun puja kali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngasihan kaulang sadaya beragam kanikmatan wabil khusus nikmat iman wal Islam diiringi sehat badan dohir sinar batin. Shalawat wa salam dicurah limpahkan ke hariban alam panutan umat Habib dan Karim wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka keluargina para sahabatna umumna ka urang sareng umatna anu masih eksis istiqomah menjalankan syariatna. Mugia orang sadaya pempelina ieu tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala kenging taufik sina hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kusim pribadi saya hormati segenap para alimil ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Wabillahi khusus kasabuan orang sadaya, guru orang sadaya, pengarasana Bapak Satrowi. Mudah-mudahan guru urang sadaya dipanjangkeun yuswa anu barokah amin, jeung rizkina amin, sehat badan dohir sinarang batina amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku simpli badas yang hormati segenap pengurus Masjid Nurul Falah, mugia Bapak Haji Ridwan beserta rekan-rekan mugia Allah Subhanahu wa taala ditami-tami ka istiqomahan amin, ditami-tami ka sabaran amin, mugia mantena dipanjangkeun yuswa anu barokah jeung rezeki dohir sehat badan dohir sinarang batina amin ya Allah ya rabbal alamin. Kuli simpri badas yang hormati jamaah bapak-bapak sadaya anu adom anu sepuhna anu tetiasa disebatkan amina satu persatuna insyaallah tengirangan rasa hormat simpri badas kasadayana. Mugia jamaah sadayana sawihna dina ieu tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala urang sadaya kenging ilmu anu nafi tur muntafi amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkhusus musim pribadi yang hormati muhotibul awqat mugia mantana dipanjangkan yuswa anu barokah jeung rizki sehat badan lahir batin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah dina saayeuna urang sadaya dipasihan yuswa anu panjang tur barokah sehat lahir sinarang batin sehingga orang sadaya biasa ngalaksanakan rutinitas orang sadaya selaku umat muslim dina taat ka Allah sinarang rasulna nurut ka perintah Allah perintah rasulna dina raraga neangan kapinteran ninggalkeun kabodohan. Hadirin jamaah rahimakumullah sipri bados cumarios di para guru para bapak sadaya insyaallah baris ngabahas ngalajengkeun kana masalah
anu berkaitan jeung rukun ibadah. Namun Bapak sadaya ieu masalah teh henteu nyambung. Sebab kusim pribados anu disambungkeun teh nyaeta di pengajian mushola Nurul Huda. Lamun ieu cariosan dina kitab Bihanul Qayyim teu nyambung, mangka share bae eta mah di channel.channel itunya biasa ada promosi we seutik. Anu boga HP rada bagus tah eta HP teh ulah dianggurkeun ku urang. Lamun ku urang teu ngaji minggu ayeuna tah tayangan we tidinya insyaallah seueur nya. Seueur tidinya insyaallah nyambung eta pengajian. Ujug-ujug kabelah dieu beus disubat geus dicaritakeun ti ditu tapina ngeun ke sambungna ti dieu kitunya. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah, nyambung kana masalah anu parantos kalewat dina masalah syurutu sihatil jamaah. Syarat sahna berjamaah anu parantos kalangkung kusim pribados diringkeskeun aya 7. Anu kahiji alla yataqaddumal ma'mumu 'alal imam. Nu kahiji ulah miheulaan eta si makmum kasih imam dina tempat salat kitunya. Tah syarat nu pertama eta si makmum ulah miheulaan kasih imam dina tempat salat. Umpamana si imam diburi, si makmum dihareup teu sah berjamaahna sebab kitu dina tempatna oge atuh miheulaan eta si makmum. Engke lamun si makmum ngamiheulaan mana makmum mana imam gitunya. Saterasna deui wa yundabu takhallufu anhu qalil, disunahkeun ka si makmum kudu mundir saeutik anhu ti imam qalilan tingkahna saeutik bae. Itu ngon ieu mah saeutikna mundurna si makmum eta gambaranna seueur. Gambaranna seueur. Gambaran nu pertama disunahkeun mundur eta si makmum ka si imam lamun keur berjamaahna duaan. Itu ujug-ujug beduaan kadayat jeung katulus. Mangka makmum jeung imam eta dalam jangka eta jarakna eta ulah pajauh-jauh, ulah sangkan si makmum dina sejadah anu hareup, si imam dina sejadah anu hareup, si makmum dina sejadah anu buri. Ulah sunahna eta parendeng-rendengeun eta si makmum mundur saeutik supaya keuneunan teh tungkakna eta mundur saeutik itunya. Saterasna deui kumaha andai kata lamun aya berjamaah hiji berjamaah andai kata yen barisan nu sejen, lamun eta si makmum datang berjamaah nate pandeuri kayaning di barisan hareup masih aya longgar tapi nyieun barisan nu sejen lah cenah kami mari nyieun barisan nu sejen bae lah moal nyampurnakeun kana barisan nu awal atawa nu kadua atawa nu katilu puguh mah barisan nu awal aya keneh longgar kari-kari urang nyieun barisan deui. Tah eta hukumna wa yukrahu lil ma'muni wuqufuhu munfaridan anis soffi fa illam yajid sa'atan fi soffi. Sinareng dimakruhkeun ka si makmum wuqufu munfaridan anis soffi naon cicing eta si makmum tingkahna sorangan anis soffi nyorangan dina barisan. Puguh mah umun andai kata barisan awal pinuh, barisan kadua aya anu longgar hiji, kari-kari urang nyieun barisan nu katilu, si padahal barisan kadua encan sampurna. Tah eta pikeun jalma anu nyieun barisan anu katilu, anu kadua can sampurna barisana, mangka anu nyieun barisan nu katilu mangka kakenaan ku hukum makruh. Walaupun eta berjamaah cek
dina kitab 27 derajat mangka bakal dikorteng ku sebab nyen barisan deui kitu nya. Mentang pikeun bapak-bapak ulah waka nyen barisan deui lamun barisan nu dihareup urang encan sampurna. Percuma orang balik nanti budak-budak ka masjid, budak-budak ka mushola ai nyen barisan, ai fak ngomongna cenah hayang menang 27 derajat. Ai barisan teu disampurnakeun. Nganggur bapak anu nyen barisan deui, dia barisan hareupna teu sampurna nganggur. 27 derajat ge mun meunang eta sebab teu nyampurnakeun kana barisan gitunya. Jadi alhasil hukumna makruh pikeun makmum anu cicing dina barisan anu baru si padahal barisan anu dihareupna oge tacan sampurna eta teh hukumna makruh. Fa illam yajid sa'atan fi sofi kitu soteh di hukuman makruh. Fa illam yajid sa'atan lamun henteu manggih eta si imam kana kajembaran. Hartina kajembaran kawas kieu. Lamun andai kata orang salat ka mushola atau ka masjid gitunya. Kari-kari lamun andai kata urang nyampurnakeun kana barisan mantak kapiheulaan ku imam uluk salam tah apakah urang lumpat kana barisan anu longgar. Lamun urang baris nanti lumpat kana barisan anu longgar otomatis urang bakal katinggalan berjamaah. Tah pilih mana urang? Pilih urang lumpat kanu nyampurnakeun barisan apakah urang nyeun barisan nu sejen? Andai kata lamun urang nyampurnakeun kana barisan mantak katinggalan berjamaah. Hartina imam deketi uluk salam. Lamun andai kata urang nyeun barisan nu sejen bakal kaburu berjamaah jeung imam. Hartina lamun andai kata ieu imam tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus baik imam sakedeung deui Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabina wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pandolimin tidinya pasar akhir kumahanya datang ka masjid ieu mana imam arek tereh anggeussan ieu maka bagi uluk salam lah kami mah arek nyeun barisan supaya dina rakaat nu eta supaya kahitung berjamaah jeung imam menang henteu di hukuman makruh henteu naon lamun andai kata niatna arek menang hayang ngameunangkeun rakaat jeung imam berjamaahna. Eta mah umpama teh mah waktuna longgar kene datang urang ka mushola atau ka masjid kakara rakaat 2 ulah waka nyeun barisan sampurnakan ulan barisan nu dihareup kakarak anu dibanderi gitu anu datangna panderi kakarak nyeun barisan nu sejen. Tah jadi fa illam yazid sa'atan fi sofi mangka lamun teu manggihan eta si jalma kana kajembaran waktu pikeun nyicingan kana barisan nu dihareup nu longgar ahrama summa jar wahidan mangka takbiratul ihram bae eta si jalma dina barisan nu meunang nyieun teh kitunya barisan awal barisan dua longgar keneh nyieun deui tah geus takbiratul ihram dina barisan nu katilu ngeun summa jaro nudban fil qiyami wahidan saterasna narik eta si jalma anu nyieun barisan anu bari nyieun barisan eta karena sempit waktuna aya madaratna nudban tingkahna sunah wahidan ka hiji jalma kieu. Jadi lamun urang ka masjid nya arek berjamaah kari-kari dina barisan kadua aya nu longgar. Andai kata lamun urang lumpat nyampurnakeun barisan mantak katinggalan berjamaah mangka urang eta nyieun barisan nu katilu. Ngeun sunahna eta anu nyieun barisan nu katilu
ku sebab aya madarat mangka sunah pikeun narik hiji jalma. Lamun urang andai kata dina barisan nu katilu cek we tidinya baris cokot tarik jalma nu di hareupeun urang. Tarik urang. Ngeun nya kadang-kadang ieu kumaha ieu tarikna kitu nya. Lamun andai kata anu teu nya homa kitu pasti cicing bae ena naon cenah ieu salat ulah tarik kieu nya. Lamun nya hukumna mah berarti ieu nyieun barisan ngeun barisan nu kaduana eta longgar keneh disunahkeun ditarik urang. Mang kaburi kami salat sorangan bae diburi tah hukumna sunah eta kitu nya. Jadi barikana di andai kata lamun urang datang ka masjid barisan nu kadua longgar keneh urang nyieun barisan nu katilu mangka sunah anu nyieun barisan nu katilu sunah narik barisan nu kadua kitu sunahna. Mang kami salat diburi sorangan bae ayo kaburi tah ngeun cenah ge wa yandabu ayusa idatal majruru disunahkeun deui naon nulungan jalma anu narik teh. Jadi lamun andai kata anu narik diburi berarti ieu hayang dibaturan berjamaah ulah cicing bae urang ulah nagen bae kieu nya tuturkeun ka buri kumaha endah asa ngalengkana eta ulah sampekeun 3 kali lengkahan. Aek sakali tah cicing 2 kali tah cicing 3 kali ngalengkah batal eta mah. Ngan papaing ge sabaraha lengkah lah ka buri salengkah 2 lengkah cicing bae diburi tah kitu. Ngan imas dari nanti jarang terjadi naknya. Kadang-kadang mah ieu jojong bae pokona mah barisan awal tah arek barisan kadua tah. Komo lamun dina salat Jumaah. Astagfirullah nya. Teu saha-saha eta nya. Lamun andai kata aya longgar keneh maka hukumna makruh anu diburi lamun encan geus sieun dihareup eta. Awas. Paudag-udag nu dihareup teh anu longgar langsung set gitu. Ulah anu longgar jojong bae. Kitu nya. Awas eta. Bisa ngurangan kana fadilah berjamaah. Komo lamun teu disesuaikeun dina salat Jumaah eta. Nya. Wayahna salat Jumaah ulah dilonggar-longgar aya nu longgar yuk langsung geura ka hareup itu ulah pamundur-mundur. Lain jika eta kurang lamun salat berjamaah ditarik ya kudu sareng maksudna bang boga batur man. Lamun teu saya ilmu mah tiga lamun saya ilmu memang kitu. Fadilah kautamaan anu ngaji teh kawas kieu bisi salah paham doang gitu kayaknya. Ditarik ka urang lain tah non teh lain tah nuturkeun kala malik nonjok ka urang paing nage. Paing nage urangnya isarana kawas kitu ngomong bae eulan. Teu kuna naon di ari ngomong mah nya anu can salat mah. Eta mah geus salat mah moal cenah kami mah moal kaburi atuh batal eta mah kitu mah. Aduh ya. Masya Allah tah ya. Sunah eta sunah ngan ieu mah jarang terjadi nah. Ngan urang masuk ngoloskeun bae pokona mah baris sabaraha anu longgar moal cenah Malaysia isin cara ka hareup mah isin ka saha cik urang teh ya. Ka bogoh eueuh pamajikan eueuh isin teuing isin ka saha. Ulahnya ulah isin. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sunah pikeun anu ditarik gitunya kudu nuturkeun ngabantu kanu diburi anu nyieun barisan deui gitunya. Saterasna asyartu sani ala ya'lama binti qolati imamihi. Syarat anu katilu sahna berjamaah ala ya'lama binti qolati imamihi eta kudu terang si makmum kana pindah na rakaat si imam. Kumaha eta artina? Si imam tanta pindah tinangtung kana ruku si makmum kudu nyaho Allahu Akbar kadenge kadeuleu karasa don eta kudu nyaho eta. Andai kata iya bapak, orang berjamaah hiji musola atau hiji masjid, orang di ujung kitu, di ujung pokoknya mah mati lampu,
tekadenge suara imam, tekadenge suara makmum, henteu nyangka imam teh keur kumaha, batal eta. Jadi syarat nu kadua eta kudu terang si makmum kana pundah pindahna rakaat si imam. Disujud kana nangtung, tinangtung kana ruku, ti ruku kana diuk terus we pokona mah kudu terang eta. Terangna kunaon? Au yaunaha atawa urang boga sangka. Hartina lamun boga sangka teh kawas kieu. Lamun teh mah urang salatna salat Isya, kabenaran mati lampu, anu imamna anca, anu mamumna kalah teu ngomongna naon deui. Pokona mah Allahu Akbar. Leutik eta si mamum apa? Si mamum si imamna ngomongna leutik, si mamumna untung ngomongna pedas deh. Pokona mah di ujung ditu teu kadenge si imam jeung si makmum. Ngan urang boga sangka, wah ieu patokana 3 kali imam sigana imamna imam sedang. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi, subhana rabbiyal ala wa bihamdi, subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Sigana mah yang geus cengkat ieu. Allahu Akbar. Tah terangna kasih imam pundah pindahna dina rakaat baik ku kadenge atawa kudon atawa biru yatin li imamin aw li ba'dil ma'mumina atawa ku pedah urang terang kana gerak gerikna si imam baik ku ningali kawas kieu kawas salat duhur. Salat duhur eta bangsa badas bangsa alon nya. Salat duhur bangsa badas apa bangsa alon? Bangsa alonnya. Tah andai katakan teu dibedaskeun ku si imam, tah eta kan katingali ku urang teh mangka turutan peragaan si imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Walaupun teu kadenge eta pundah-pindahna si imam ku maca Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah tapi kurang katingali. Kitu nya sah deh. Eta mah lamun urang terangna ka si imam pundah pindah rakaat imam ku sebab ningali urang atawa di ausimain atawa ku pedah ngadangu urang berjamaah salat Isya kabeneran ieu mati lampu anu imamna waktu ngorok keneh umpama teh mah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin kadenge ku urang suarana si imam Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah gitunya eta syaratnya kurang kudu gitu loh kudu neuleuh atawa ngadenge atawa urang boga don walau min mubaligin sok sanajan ngadengena ti makmum mubalig nya makmum mubalig anu model kumaha lamun bapak haji pernah ka entah lamun pernah haji mah pasti ngadenge di Makkah teh kaos kieu Allahu Akbar anu diburi Allahu Akbar kan gitu kan ya anu dua teh eta ngaranna makmum mubalig walaupun urang teu ngadenge ka si imam tapi urang ngadenge jalma anu ditugaskeun ngajadi makmum mubalig sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd tah kudu kitu tah andai kata ieu si imamna leutik wayah anu buri embatkeun Allah si imam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ulah ieu si makmum teu kadenge si imam teu kadenge makmum teu kadenge anu diburi teu kadenge deui umpama teh mah nya mati lampu deui teu saeta komo lamun teu boga sangkaan tadi mah nya teu sangkaan imam teh kana ruku apakah kana sujud apakah kana naik apakah kumaha kitu awas nya kencengkeun teu pernah naon si imam alon makmum kencengkeun supaya kadenge jamaah nu diburi kitu nya tah walau min mubaligin sok sanajan timbulna eta omongan ti makmum mubalig ngeun bisarti kaunnya adlun dengan syarat anu ngajadi makmum mubaligna eta jalma adil hartina jalma adil ngomongna tara ngabohong intina eta bae jalma adil mah ngomongna tara ngabohong saha nu ngajadikeun makmum mubaligna kadayat ai kadang sok ngabohong tara tah nalika
Sami Allahu liman hamidah cikadayat Rabbana walakal ham. Wah suara kadayat ti jalma adil mangka beunang kurang pakai patokan eta mah umpama mah anu jadi makmum bubalegna jalma fasik atawa jalma teu adil. Ieu mah jelema tukang ngabohong kitunya ngomong sok telok bener kadi-kadi dijadikeun makmum bubaleg. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sayeuk bapak-bapak Ki Bakar mah tukang bohong teu bisa dipake patokan kurang. Mentak nyin makmum mubalig eta kudu jalma anu adil. Bisi ngabohong gitu. Makmum can naik sami Allahu liman hamidah koreng makmum mah masih di keneh umpama teh mah masih ruku keneh. Awas etanya. Jadi syaratnya makmum mubalig eta bisyarti kaunia adun dengan syarat makmum mubaligna jalma adil anu omonganna eta tara bohong gitunya. Bulan imam anu fasik. Terus kalewat ya. Eta imam anu fasik mah ya amun aya pilihan mah ya. Pesek apa pasek ya? Hadirin jamaah rahimakumullah eta syarat kedua. Syarat katilu, asyartu salisu ayajtami fi masjid. Syarat katilu syarat sana berjamaah eta ayajtami eta kumpul ail makmumi wa ail imami wal makmumi si imam jeung si makmum fi masjidin tina hiji masjid au masjidatan atawa masjid dua. Syaratna eta si makmum jeung si imam kudu kumpul dina hiji masjid. Masjid ta atawa musholah ta. Gitu tapi ka asupkeun keneh masjid gitunya. Arek si makmum ti hareup, imam dia hareup, makmum ti muri, walaupun ti muri oge kasebut masjid. Syarat eta kudu kumpul eta si makmum jeung si imam dina hiji masjid. Au masjidatan atau dua masjid. Ay kitu dua masjid aya di Colongok nya. Dua masjid ini sanes. Di Colongok eta dua masjid apa semasjid? Oh, semasjid ya hiji mamakom. Amun andai kata aya dua masjid oge meunang gitu. Ngan masjidna eta beruntutan gitu. Andai kata ieu masjid heubeul mung dipoprak-poprak umpama teh mah hayin masjid di sok nyin masjid di ngan aya berjamaah masjid salat Jumat mah masjid nu pertama kitunya nu dihareupeun tah meunang kitu au masjidatan atawa dua masjid kitunya hade teh naon ngan syarat eta kudu kumpul dina hiji masjid nyambung gitunya nyambung dari itu kaburi kawas di mana di Banten gitunya emperan yang penting kasub masjid kede syaratna. Wa in baudat al masafatu sok saranan jauh cenah ge jarakna. Di mana ieu? Di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal sabaraha meter eta kaburi je panjang? Benar. 1 hektar eta kaburi lain lokasina tapi masjidna gitu nya. Aya kitu 1 hektar eta panjangna. Andai kata 100 meter, 200 meter, 300 meter, 1000 meter asalkan kasebutna sa masjid imam diharap makmum di ujung itu tetap menang berjamaah gitunya. Jadi syaratnya sa masjid ulang kayak beda masalah lamun di luar masjid nya. Ieu wa in baudat al masafatu sok sanajan jauh jarakna kitu asalkan sa masjid. Wa in zadat ala salasati diroin kaan zadat ala salasati diroin surana eta ngaluwihan kana 300 asta. 300 asta eta sakieu. Tah, sa asta, 2 asta, 3 asta, 4 asta, 5 asta. 5 asna eta aya sabaraha? Sakieu aya sabaraha? 1,5 meter. Jadi abi menang hitung tak 300 asta eta aya 30 meter. Kitu bae pokona sa astana sakitu ta. Sa asta, 2 asta, 3 asta, 4 asta, 5 asta. 5 asta eta aya 1,5 meter nya. Heeh, 1,5 meter. Jadi dikompikeun 300 asta eta 30 meter.
Wa in uglikal babu sok sanajan ditulak al babu naun pintu. Wahalat al abdiatu sinareng ngahalangan al abdiatu naon pirang-pirang bangunan bisyarti imkamil murur dengan syarat kudu bisa ngalewat. Menang orang berjamaah hiji-hiji masjid gitunya atau di luar masjid itu dengan syarat menang eta walaupun lawangna katutup aya tempat anu bisa ka imam. Andai kata si imam batal bisa digantikan ku si makmum anu di luar masjid walaupun eta masjid katutup gitu dengan syarat jendelana kabuka gitunya. Jadi lamun urang arek berjamaah teh walaupun andai kata ieu lawang katutup kudu aya hiji lawang ka masjid anu bisa atau anu bisa dilewatan ku urang. Andai kata bisi imam batal urang bisa ngagantikeun si imam. Tuh. Ya. Wa in ugliko atawa ngahalangan hiji bangunan atau hiji tempat tapi urang bisa gitu. Andai kata tah tirai tah eta tirai hiji penghalang antara imam jeung makmum ngan eta si tirai eta bisa kurang di dantarana disikirkeun disarelekeun eta meunang berjamaah ibu-ibu anu diburi jeung kasih makmum kadi walaupun umpama teh mah di ditu katutup jendela katutup ngan eta katutup ku eta ku tirai ngan eta tirai hiji benda anu bisa dibukakeun ku urang maka walaupun katutup ti ujung kanan ka ujung kiri tetap bisa berjamaah sebab bisa kurang dibukana gitu. Fa in kana imamu wal makmumu fi ghairi masjid. Kumaha andai kata lamun urang salatna di luar masjid, di lapangan gitunya, atau di Senayan, atau di mana keur kamari teh di Monas, Paranjang nu laligar gitu. Selain di masjid deh, kumaha eta? Apakah aya pembatas? Apakah henteu? Fa in kana al imam wal mahmum. Mangka lamun kaayaan si imam jeung si makmum fi ghairi masjid. Lain dina masjid salat berjamaahna moda salat Idul Fitri di lapangan ustiruto an yakuna bainahuma wa baina suffiyaini aksaru min salasi diroin ma ustirito mangka disyaratkan ala yakuna naon kaayaan bainahuma di antara imam jeung makmum wa baina kulli suffaini di antara satu persatu dua barisan aksaru eta leuwih loba min salasi diroin naon 300 asta takriban halak kurang lebih fala yaduru ziyadatu salasi adroin mangka henteu matak madarat naon ngaleuwihan 3 asta gitunya. Jadi syaratna teh lamun andai kata urang berjamaah di lapangan umpama teh ieu setengah lapangan ku lalaki setengah lapangan ku awewe ngan setengah lapangan ku awewe teh kitunya terpisah jarakna 30 meter menang cede ngaleuwihan teu mantak madarat ngaleuwihan 30 hiji setengah nya. Jadi andai kata jarik nu pertama ku lalaki jarak nu kadua ku awewe ngeun jarak antara ti lalaki jeung nu kadua eta aya jarak 30 hiji meter setengah mangka lamun leuwih ti kitu teu sah berjabahna gitunya. Jadi kudu nyambung lamun andai kata arek salat di lapangan si imam jeung si makmum berjamaah lalaki jeung jamaah awewe kudu nyambung atawa leuwihan seeutik atau leuwihan 1 meter 2 meter 3 meter asalkan ulah 30 hiji meter setengah kaditu lah pokokna mah eta mantak henteu sah berjamaah. Nah gitunya takriban kurang lebihna sakitu fala yaduru ziyatu salasa adroin mangka teu mantak madarat lamun ngaleuwihan 3 asta eta hiji 2 3 sameter hiji 2 3 semeter setengah berarti 30 hiji setengah ya karti itu Pak
Artinya berarti kaos gitu tak. Jadi lamun orang berjamaah teh awas gitu. Lamun andai kata orang arek di lapangan gitu. Walaupun arek dipisahkeun antara rombongan lalaki jeung bikang eta ulah jauh teuing lah. Ulah sampaikan ngaliwan 31,5 meter. Nah, gitu syaratnya. Terus wa alla yakuna bainahuma jidarun aw babun mughalaqun aw muruduna amrudun aw syakun. Sarang disarakeun naon kaayaan si imam jeung sinarang si mamu menta jidarun naun tembok au babun atawa pintu mughalaqun anu digembok au maraduduna atawa anu ditolak au syakun atawa jendela gitu. Menang oge tadi teh lamun urang berjamaah di masjid atawa di musola, lamun andai kata lawangna ditutup, lawang hareup ditutup, duburina ditutup, jendela tutup, ngeun aya jendela hiji anu bolong gitu, anu bisa nerus kasih imam. Beda masalah lamun andai kata urang berjamaah jeung si imam jeung si makmum di hiji musola atau masjid kene, ngeun kabeh ditutup ku urang, jendela ditutup, laju lawang ditutup, urang berjamaah di luar teu sah berjamaahna walaupun sahiji masjid kene gitunya. Tah eta jadi syaratna meunang oge urang salat di hiji masjid anu katutup, jendelana katutup, lawangna ngeun aya syarat aya hiji kitu nu bolong gitunya. Kudu aya bae eta nu bolong mah pokona mah. Lamun anu katutup PKB mangka teu sah berjamaah. Nah. Wala yaduru takhlilu syari'i wa nahyil kasiri. Teu mantak madarat naon nyela-nyelana jalan wa nahri sinarang bangawan al kasiri anu gede. Teu mantak madarat lamun urang berjamaah di hiji masjid atau hiji musola. Andai kata ieu urang berjamaah salat naon ieu? Salat Idul Fitri pan lobanya. Andai kata mentok eta ka jalan masih loba kene jelema kablah ditugalan. Cenah kumaha kami mah cenah moal di tengah jalan bisi katabrak, bisi aya loba mobil. Geus kablah ditu bae kitu. Teu mantak jadi madarat lamun andai kata kasalakun jalan. Ngeun jalanna tadi teh ulang ngalewihan 31 meter setengah. Itunya eta mah andai kata geus sabaraha meter eta jalan paling nage? 4 meter. Paling ge ya 7 meter nih anu rada gede teh mah gitu. Ya 7 meter. Teu mantak madarat andai kata si imam ti dieu, si makmum lah ditu jalan. Urang salatna salat Idul Fitri atau Idul Adha teu mantak madarat ku sebab kasalang ku jalan. Wa nahrul kasir atawa ku bangawan anu luas. Wa takhlilul bahri baina safinatin sinarang temantak nadarat kaselangna ku dua lautan dina dua perahu. Perahu nu pertama jadi imam, perahu nu kadua jadi makmum. Baheula mah kan ya lamun urang arek ka Mekah eta tara aya kapal luhur mah kitu. Biasana sok kapal nanti jalan laut nya. Sok ngaruntuy be. Aya rombongan pertama, perahu pertama, aya rombongan kedua, rombongan pertama aya nu ngarti, aya nu jadi imam, rombongan nu kadua teu bisa, nu jadi imam, arek berjamaah kana rombongan nu kadua. Tah eta walaupun terpisah antara perahu nu pertama jeung perahu nu kadua, tah eta mah sabaengeun kudu saruntuyan, gitunya. Syaratnya kudu saruntuyan, jadi kudu ngepasan. Lamun perahuna kakidul ya kakidul kabeh gitu ya. Jadi wala takhilu bahraini sapinataini teu mantak jadi masalah kaselang ku dua lautan dina dua perahu. Perahu nu pertama jadi imam, perahu nu kadua jadi makmum, sah berjamaahna sah teu naon.
Wa idza waqafa ahaduhuma fi supla wal akharu fi uluwi usturita muhadatu ahaduhuma al akharu fi ghairi masjid wal akami. Kumaha andai kata lamun urang salat ieu. Salat aya anu di mana teh aya anu di handap, aya anu di luhur, berarti masjidnya masjid tingkat. Tasa eta si imam anu di handap ngajadi imam anu di luhur, berarti anu di luhur makmum nya. Wa idza waqafa ahaduma sareng bila mana cicing satu persatu di antara imam jeung makmum, imam di handap, makmum di luhur dina tingkat nu kadua, fi supla wal akharu fil ulya, anu hiji imam di handap aya makmum di luhur, ngan ustirito muhadatu ahaduma mangka disyaratkeun naon kudu malabahan satu persatu di antara imam jeung makmum anu sejen teh. Berarti lamun imam ti dieu makmum eta kudu pas tengah-tengah gitu. Lamun urang hayang kaasup berjamaah, lamun kersorangan gitu ge nya, lamun kersorangan gitu, lamun ada kata tah kitu nya yuk bos be, lamun masjid anu rada gede mah teh aya bolongan kitunya, pokokna mah aya hiji tingkatan be nu ka luhur, berarti nyambung antar handap jeung luhur tapi bolongan. Model ti mana nya? Heuh, seueur lah di Jakarta di ditu. Masjid kaos kitu tah. Henteu aya bolongan antara amun si mamun ti luhur teu bisa ningali ka handap kitu nya. Tah eta syaratna lamun hayang sah berjamaah si imam di handap, makmum ti luhur kudu ngepasan antara imam di tengah, si makmum oge kudu di tengah gitu nya. Fi ghairi masjidi fi ghairi masjid dina salian masjid wal akami sinarang pirang-pirang paalasan. Jadi antara si imam jeung si makmum dina masjid atawa lain masjid eta kudu malebahan. Anu di luhur kudu malebahan. Lamun andai kata di nantarana di palataran oge, palataran imam belah dieu, berjamaah belah dieu. Kari-kari anu berjamaah umpama teh mau belah dieu deui, jauh nyengsol eta mah henteu malebahan kitu mah. Jadi kudu malebahan si imam baris ka ditu, jamaah anu makmum oge kudu aya di buri. Andai kata lamun baris ka ditu aya makmum belah dieu umpama teh mah nyengsol, tah eta mah teu sah berjamaahna. Kudu disyaratkeun kudu muhadah. Jadi kudu malebahan jeung si imam. Walau kanal imamu fi masjidin wal mamu kharijahu. Walau kana sok sanajan si imam fil masjid eta ti masjid wal mamu kharijahu, sedangkan ari si makmum kharijahu eta ti luar masjid. Ngan pasala samiatu mangka ari 300 asta muhasabatu minal akhiri masjid eta dihitung eta ti akhir masjid. Jadi kudu malebahan eta si makmum jeung si imam baik di masjid atau di luar masjid. Malebahan kahitung 300 asta teh di mana nya, tergantung hitung 30 meter eta. Lamun andai kata eta si imam jeung si makmum anu di luar masjid eta ngitungna ti tungtung masjid. Lamun andai kata lamun berjamaahna di luar masjid gitunya, mangka eta mah dihitungna 30 meter tina barisan nu paling akhir gitu, nu paling tungtung. Eta syaratna. Jadi walau kanal imam fil masjid wal mumul kharijahu, sok sanajan eta si imam di masjid si imam di masjid wal mumul kharijahu, sedangkan ari si makmum eta di luar masjid, pasala samiatu muhasabatun mangka 300 asta berarti 30 meter setengah muhasabatun eta anu dihitung-hitung min akhiril masjid ti akhir masjid dina bangun masjid anu paling akhir.
Summa in shola fi uluwi darihi bi sholatil imami fil masjid qala sapi lam tasih. Ngan cenah andai kata lamun kieu si imam ti masjid berjamaahna ai urang ti imam urang ti luhur deui tah kumaha apakah urang meunang berjamaah ka masjid sedangkan urang teh di imah ti luhur lantai anu luhur tah eta andai kata in sholat lamun sholat eta si makmum fi uluwi di tempat anu luhur dari di imahna bi sholatil imam ngamam ka si imam fil masjid di jero masjid qala Syafi cek Imam Syafi lam tasih teu sah berjamaahna. Jadi alasin lamun andai kata urang nempel walaupun nempel eta imah jeung masjid teu meunang eta sholat ti luhur imah ai si makmum aya di handap masjid kitu teu sah. Beda lamun andai kata imahna eta ngahareupan masjid jeung umpama teh mah lowongna teh lawangna dibukakeun meunang tah berjamaah jeung si imam walaupun itu masjid ieu mushola atau itu imah ieu masjid meunang eta ya. Ieu mah andai kata lamun si imam ti masjid dihandap ai si makmum di luhur imah lantai kadua eta mah cek Imam Syafi'i lam tasih mangka henteu dihukum henteu sah berjamaahna. Ngan wa yukrahu irtifa'u ahduhuma dimakruhkeun irtifa'u ahduhuma naon ngangkatkeun salah satu antara imam jeung si makmum ala akhori di anu sejeuna bi gori hajatin tanpa aya pangabutuh. Artina kumaha? Teu meunang si imam di luhur tempat sholatna ai si makmum di handap atawa si makmum di luhur rada luhur tempatna si imam di handap tah kawas masjid urang. Ieu ngaranna masjid antara imam jeung makmum rata. Ieu rata antara imam jeung makmum rata ngeun aya hiji masjid atau mushola ngaluhurkeun tempat imam. Lamun tah aya pangabutuhna mangka eta jatuh kana makruh hukumna. Teu meunang ngaluhurkeun tempat salat imam atawa makmum. Kitu nya. Matak alhamdulillahnya urang mah rata antara makmum jeung si imam urang mah teu kakenaan ku hukum makruh. Mun abi aya ningali nya salah satu masjid antara si imam jeung si makmum eta henteu sajaran. Henteu rata pokona mah aya imam rada luhur aya imam ai imaman di luhur kitu ai makmum rada handap tah eta kakenaan ku hukum makruh ngan bila hajatin tanpa aya pangabutuh kitu ge nya lamun tah mah aya pangabutuh model kumaha andai kata si imam henteu rada luhur mangka otomatis anu di ujung ti ditu teu bisa neuleuh ka si imam mangka eta mah andai kata aya pangabutuh kitu mah henteu kakenaan ku hukum makruh ngan urang mah ya paine sakumaha sih gedena masjid kitunya atawa mushola tah ulah nyin masjid atau mushola tempat sholahna di luhur kumaha cenah lamun dipake kasur eta mah kasur mah tah tambah luhur lain nyaruakeun tempatna model ti dieu kitunya model belah ditu mah abi pernah eta salat di luhur kasur kitunya aya si imam mah rada luhur kitu ngan di kasuran nya si di sprimetan meureunna si makmum di handap tah eta mah teu kakenaan hukum makruh sebab dasar awalna mah rata kitu antara makmum jeung imam henteu ngahaja di luhur-luhur tah jadi makruh hukumna di jero masjid atau di salian masjid irtifa'u aduhuma ngangkatkeun ngaluhurkeun satu persatu di antara imam jeung makmum al akhori mandirikeun tata ngahandap anu sejen bigori hajatin tanpa aya pangabutuh mangka eta hukumna makruh. Hadirin jamaah rahimakumullah wa asadakumullah tah sakitu perkawis rubul ibadah anu tiasa ku sim pribados disampaikeun urang lebihna sim pribados nyuhunkeun dihapunten bilih bisi aya carios anu kacaletot kitu mangga anu teu kahartos mangga taroskeun ka guru urang sadaya
Sakitu anu kapiatur kurang lebihna sim pribados nyuhunkeun dihapunten, mudah-mudahan tiasa dialap manfaatna khususna pikeun pribadi, umumna pikeun urang sadaya. Usikum bitaqwallah. Summa sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.